Aturan minta daun sunata tepang daun gede sareng Abah Bod dina pidangan acara tembang sunat cianjara. Anu karesan rupina deungeut ieu beres ngaduikeun nyata istirah dina tembang sunat. Di antawisna aya mamanis nyata panamah atawa panyeri lagu, senggol ngarek-ngarek sora, rubuh rag-ragna tungtung, madakeun nungtungkeun sora tembang. Pedotan antara Palongkrang Angkatan Wirahma jeung Pungkasna Wirahma. Atuh reureus nyata getaran sora meh sarua jeung reureus ngan enagna rada panjang. Narangtang pantun nyata pikeun ngamimitian nembang papantunan. Atuh daweung nyata minangka bubuka dina rek ngamimitian tembang. Waditra nyata alat pikeun mirik tembang nyata diantarana aya kacapi indung, kacapi rincik, suring atawa rebab. Juru mamaos atawa panembang anu nembangkeun lalaguan tembang Sunda. Cak heula mitra sakitu pedaran istilah dina tembang Sunda sanes waktos disambung deui. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.